Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar, riwayatkan saking Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kemuga nilir bendosa Allah saking karana Ibni lan Umar. Gula hele ngucap ya Ibnu Umar ngucap ing lafal gola Rasulullah sabagang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngucap ing lafal la yazalur rajulu yas'alun nasa ora gingsir sapa wong lanang maksudna mas sapa wong yasalu iku anjaluk ya rajul ing manusia hatta yatiya yaumal qiyamah malah tegaya rajul ing dalam dina kiamah walaysa biwajihi mus'atulah min lan orana iku tetep ing dalam wajah rajul apa satunggal daging muttafaqun alaih. Tawi hadis iku muttafaq alaih. Diriwayatkan di Ibni Umar radhiyallahu anhu magol saurna kangjeng kantos nyarios kieu la yazalur rajulu maleureun jelema rek lalaki rek awewe eta selalu minta ka manusia hejo neuleuh harta nu aya dileunggeun batur boga motor batur nyana hayang boga sepeda nyana hayang mobil nyana hayang batur nyandung nyana hayang haju boga dahareun batur nyana hayang haju menta deui datang ka poe kiamat kitu bae sesuai jeung kebutuhan di luar darurat hayang boga pondok anu bagus menta yang boga majlis nu bagus menta yang boga imah nu bagus menta cara mentana macem-macem aya nu langsung proposal aya nu langsung datang aya nu teu kadeuleu mentana make mimbar dakwah. Maka saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama-sama banyak-banyak sedekah. Jangan jauh-jauh kalau mau sedekah. Yang dekat aja. Seperti jelema merengek-rengek hayang cinta, cara menyampaikan bahasa cinta kan beda-beda. Aya anu memang mendekat kemudian ojol jeung jeruk aya. Melalui pahugi-pahugian padahal untuk membobol cinta. Aya anu memang manehanana datang rajin, datangna menggoda, memamerkan senyum-senyum untuk minta dibalas dengan buah hati. Aya anu bangun embung tapi mun batur bobogohan jeung nyana-nyana bendu we pada bae ge. Mengkonon iku ka pada. Di anak penyakit itu ngelumet. Anak kotok meting ding atine. Aduh. Dengan bahasa nu beda-beda sama untuk berlutut, sama-sama berlutut untuk mendapatkan dan mengharapkan cinta. Dulu engkau berlutut di kakiku, datang untuk mengharapkan cintaku.
Tapi setelah aku jatuh cinta kepadamu, engkau dengan mudah meninggalkanku. Masya Allah, sarua hayang dunia ge kitu. Aya nu terang-terangan proposal, aya anu dengan bahasa, aya anu make amplop bae diidergeun, aya nu surat. Sarua bae resep kana dunia menta seperti eta moal eureun-eureun datang ka poe kiamat. Sebab memang jelema dibere resep kana kalangkang. Dunia eta adalah kalangkang pada hakikatna mah eueuh. Satungtung urang masih nganggap kana dunia makom urang di dinya. Komo haju unta enta mah ta walaysa fi wajhi muzatul amin ta aya dina wajahna tugel daging. Ketiga jelema menta eta teh tugelan daging wajah eueuh, sakali dicokcrok, dua kali dicokcrok, tilu kali dicokcrok. Setelah sababaraha kali menta ternyata beungeut urang rajit eueuh dagingna. Jaga di akhirat jelema nu sok menta-menta tidak terkecuali apakah Habib, apakah Kiai, apakah memang geus dibuya-buya. Sarua bae satungtung cinta dunia kemudian dilaksanakeun menta eueuh dagingan beungeut. Komo tukang ceramah mah teh beujeng beheung-beheungna. Eueuh poho coplok teh Pak. Atuh eta nu sok menta-menta wakos kalari itu nu sabenerna mah kumaha lamun urang dagangnya menta teh mah jeung leungeun-leungeunna. Oh ajur. Jeung leungeun-leungeunna teh mah ajur. Eueuh kabeh. Bettafaq alaih. Ieu dunia. Jadi kejam dunia teh siga eueuh balukar horeganan urang bakal diwiwirang ku kahayang jeung kamenta urang. Lain sakali lain dua kali kang yang nyaritakeun awas hati-hati dunia nu bakal ditinggalkeun. Ko make menengadahkan tangan untuk minta-minta. Komo jang kepentingan menumpuk-numpuk harta. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Iyalah si hade. Aduh Gusti Allah Tuhan. Teu daekeun teu resep ta urang kana harta. Dibere ngeunaheun bae jeung dibere hayang bae. Teu wau mah jeung Allah teu diarahan tapi teu boga Fortuner mangarahan. Urang ilmu dibere ngaji terus bae can wau jeung Allah teu daek ngarahan sugan merenung udang peuting maca sholawat cik coba hayang nyaho aing ieu hayang wau ka Allah teu pernah ngarahan malah teu meunang tunduh setik gering setik gegodeblak. Tapi urang hayang wau jeung dunia mah dipaksakeun ku urang terus diarahan terus bae. Ieulah kebloonan urang. Sakieu ge urang ngaji terus bae kieu komo teu ngaji. Keur can jadi kiai mah teu pati mak kana dunia barang jadi kiai masyaallah hari ini pertan murid-murid teh kabeh. Itulah urang. Debantak dekiraha urang leleuweungan ngajauhan ti dunia, leleuweungan ngajauhan ti makhluk. Aya nu ngajauhan makhluk emang geus jauh lantaran jana diuber-uber pernah menggagahi ada kasus kadangnya nama teu sapira Haji Pendi umur 70 tahun telah menggagahi anak umur 12 tahun. Masya Allah menggagahi. Ditanya ku anak napa, kalau menggagahi apa sih?
Centelmen teu kebal teh aya gambarna di pos kota make hideung matana di hideungan. Pak, kok Bapak ada itemnya ini di sini? Jangan banyak ngomong loh. Kalau mau ikutin jejak Bapak. Gara roblog kabeh. Kakek-kakek menggagahi anak bau kencur. Di balik desa balik naya. Anak umur 15 tahun menggagahi nenek-nenek umur 70 tahun. Ternyata dapat seminggu dicari lagi nenek-nenek. Sebab nenek-nenek ketagihan. Sial pos kota mah nyin bodoh bae goblok. Udah badak ulah sok maca pos kota. Rumah sakit di Jakarta kebakaran, 17 dokter hangus, 20 mayat melarikan diri. Atuh pos kota mah kos gitu. Tolol. Masya Allah, gubernur masuk gorong-gorong menemukan emas di dalam gorong-gorong. Keluar di jingjing, ternyata Mas Tono. Ulah sok baca pos kota bodoh urang ulah. Nah untuk Kompas leuwih bodoh. Bacalah Al-Qur'anul Karim. Pinter. Ngan beda maca koran mah betah sapoe ge. Maca Quran mah karak ge 10 menit heuai. Dibaca di heuai deui. Cek babajikan Bapak Lunter juga mati. Asal baca Quran aja Bapak lu mah begitu, kelapakan. Eta teu kuat aya naon eta Quran. Oh, Quran mah kalamullah al-mu'jiz al-muta'abbadu bitilawatih. Kalam Allah anu mu'jiz ngapeskeun jelema doraka. Teu kuateun baca Quran haju heuai bae. Malah aya nu geus dibawa karak dibuka doang ngajengkang. Quran boro-boro dibaca dihartikeun. Aduh, eta lain lalagaan Quran. Masya Allah. Lamun deuk diganjar hiji huruf sadajan teu wauh sadajan teu ngarti kana maknana dibayar 10 sahuruf. Lamun ngarti kana maknana dibayar sesuai jeung makna 700 ikal sahuruf. Lamun datang ka maknana urang teh haju paham bener tur datang ka rahasia ulah dicaritakeun cek Gusti Allah aing nu mayar tawangis Quran. Masyaallah. Iyalah eueuh hiji ayat anu nitahan cinta kana dunia, eueuh hiji ayat nu nitahan menta kana dunia. Al-Qur'an seluruhna nyaritakeun bahwa dunia laibu walahun lahun wa laib. Dunia mataul gurur. Dunia makabeh ge laibu walahun. Mataul gurur. Tapi kunaon urang resep bae karena dunia, berusaha keras untuk menumpuk-numpuk dunia, bahkan dilakukan menta. La yazalur rajul yas'alul nas. Datang ke mana martabat orang terhadap Allah, datang ke mana eueuhna resep dunia di hati orang. La yajma'u hubbi wa hubbid dunya fi qalbin wahid. Wal kumpul di hiji hate jelema, cinta dunia jeung cinta Allah. Cinta Allah pasti moal cinta dunia. Cinta dunia pasti moal cinta Allah. Di kitu-kitu ge tetep dunia deui ngaganggu bae tapi resep bae kada dunia. Ke geus kakerlekat karak geus kakerlekat. Al-manal ijmali utawi kilaiki kumana kang bangsa kesimpulan al-islamu dinu harakatin wa amalin.
utawi agama Islam teh iku agama harakah lan amal, agama berangkat, agama beramal, agama kerja, lain cicing bae secara syariat kudu berangkat. La din batalah ora iku agama anggur-angguran. Lain agama batalah anggur-angguran, ai dahar beuki ai usaha henteu, ai nginum beuki ai usaha henteu, ai ka awewe hayang ai usaha henteu, numpak-numpak bae di napakahan henteu, gede hulu sia. La dinu batalatin wa kasalin, ora deiku agama anggur-angguran dan mumul. Tabana satungtung urang butuh dahar jang dahar urang neangan, satungtung urang beuki nginum jang nginum urang neangan usaha. Ulah menta urang butuh kendaraan usahalah sesuai jeung syariat nu halal. Kulu washrabu wala tusrifu, dahar silahkeun halal, nginum silakan halal, tapi wala tusrifu ulah israf, ulah leuleui. Kitulah syariat. Masalah syariat mah urang usaha gulang guling gulang tasarruf ngaranna aya aturanana bersyariat. Ketika urang bener-bener wauh jeung Allah yang nyaho ka hakikat lain deui. Urusanana khususon ila ruhi Habib Barzaq. Gaduh perjalanan khusus lah kudu jelema-jelema taat khusus sebab lawan umumna manusia teu kuat. Cerita-cerita tentang manusia khusus ti raja jadi wali Ibrahim bin Adham, ti begal jadi wali nu ngabegal Tuan Syekh Abdul Qadir termasuk Fudail bin Iyad, ti ulama jadi wali Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Madzhabul Arba'ah, ulama syariat tapi jara di wali Allah. Kekepret jara mah karena dunia. Ya Allah, qala Allah Ta'ala, ada usaha Allah Ta'ala, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wallahu a'lam bimuradi wa kullan mujassira Muhammad i'malu pada ngaramal migawe pada migawe seraka besok fasayarallahu maka besok bakal ningalikeun sapa Allah amalakum ing amal seraka beh wa rasuluh lan rasulullah wal mu'minun lan kang mukmin kabeh. Diswali hadalan kana iki gaulillah hadzara memadeni iya kangjeng nabi min sualina saking anjaluking manusia takatsuron kena ngakehakeun harta numpuk harta. Kulantaran dauhan Allah wa kuli malu nitah migawe urang tani usaha ngenekan ayu ngojek masalah. Geus Kangjeng Nabi nyingsieunan ngahade kade ulah menta ka manusia takatsuron ulah. Jadi urang kudu gurat batu aing cadu kudu menta ka jelema beres. Penta ke Allah hayang mah bahkan ulah geus kumaha Allah eta nu hebat. Urang kajurung ku nafsu, urang mah itu lamun ibadah yang sorga bae ge nafsu sebab di sorga bidadari berarti lain resep ka Allah na resep ka bidadari mending keberbes tuh neangan tadi. Udah hiji Allah mentek surga nu aya di sorga bidadari jeung bubuahan kalimatan-kalimatanana dibandingkeun jeung ma'rifat ka Allah di dunia masih keneh indahan ma'rifat ka Allah. Ma'rifat ka Allah mah indah dibandingkeun jeung surga bidadari serta eusina selain ningali ka Allah.
atuh indahan marifat tajakeun coba ge ka ahli marifat mentek ahli marifat mah menghindar ti manusia menghindar ti segala rupa sebab indah jeung Allah lamun Siti Rubayatul Adawi ya didatangan ku batur-baturna jeung ku para manusia Rubayah neuk naon ieu di kamar bae tuh laut di Karang Bolong rame tuh di gunung rame tuh di Taman Safari aya gajah tuh rame Siti Rubayah mugakeun jandela maneh mah jang sakadar jeung makhluk kulama di kamar bae ge jeung nu nyieun laut kulama di kamar di jeung nu nyieun gunung jeung nu nyieun leuweung jeung nu nyieun sagala rupa kulama hirup di kamar teu ka mana-mana ge horenganan jeung nu nyieunna bade mah sakadar leureuyana naonna kapangisi jeung Karang Bolong aya bolong karang ari jeung Allah tak kiai anu geus teu ka mana-mana eta geus dibere kaindahan di jero hatena ngobrol jeung Allah parang di deuleu pancen ngobrol jeung Allah pan anakan deui atuh beda jeung Allah jeung si eta siapa sok aju sinis amaman sa'alan las wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala alaihi salatu wassalam, at-tafakkuru sa'atin khair. Dawi tafakur sasai kulai becik tinimang saking ibadah sataun nogol alaihi salatu wassalam. Mengadau kangjeng Nabi ikut tetap ingat kangjeng Nabi uti rahmat lan salam ing lafat tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanah. Dawi tafakur sasai kulai becik tinimang saking ibadah 70 tahun. Gola alaihi salatu wassalam tafakkuru sa'atin khairun min ibadati alfi am. Dawi tafakur sasai kulai becik tinimang saking ibadah 1000 tahun. Bataufiku fihi makautin ropakan fihi ing dalam tafakkur iku ayo gol. Intaden ucapakeun balapan man tafakkara fi tafasilil furud fatafakkuruhu sa'atan khairun min ibadati sana. Isapaman iku tafakkur yaman dalam pirang rincian pirang-pirang cabang iku makautin tafakkur yasiman ing dalam sasah iku leuwih becik tinimang saking ibadah setahun. Man tafakkara lan isapaman iku tafakkur yaman bi marifati ma yajibu alaih. Dalam marifat tinggal marifat ngauri barang kang wajib yang mengataseman minal ibadah saking minal ibadati saking ibadah wa khairun min ibadati sab'ina sanah iku maka leuwih becik tinimbang saking ibadah 70 tahun. Mendafakkara sa'atan desapaman iku tafakkur yaman dalam sasapi marifatillah ta'ala in dalam marifat Allah ta'ala iku fa khairun maka leuwih becik min ibadati alfi sanah tinimbang saking ibadah 1000 tahun. Cik Gusti Allah hadis qudsi nu dijelaskan ku Kangjeng ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Kaula mah kumaha sangkaan hamba kaula ka kaula. Sangkaanana deket kula deket, sangkaan bareng kula bareng, sangkaan dunia aya jauh kula. Sangkaan dunia eueuh kula aya deket. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni kuring bareng jeung hamba waktuna hamba inget ka kaula tergantung inget-ingetna. Di mana ingetna di jero hate zakartuhu fi nafsi. Di mana ingetna di jelema loba zakartuhu fi malain asana minhu. Jadi manusia dengan tafakkurna beda-beda. Fal muradu minhum ban fi wujudil insan. Jelema anu wujudna manusia wa huwa ilmu tafakkur etalah ilmu tafakkur tergantung pemikiran-pemikiran. Urang ngahiji ku ari di dieu pemikiran kan beda-beda. Aya anu di jero majlis mah di jero majlis bae ngadengkeun ngaji. Tapi pemikiran kana usaha mah usaha bae di dinya makomna.
lamun jelema teh orenganan dina jadi pamarentah bergelut di politik atuh makomna di dinya ngaji mah ngaji bae orenganan mikiran nama politik bae okos jelema boga hutang ujang mayar kajen di bank balerkeun ka mamana ge kadinya deui hutang deui ngalamun deui teu bisa henteu kajen ku kupang okot jelema jatuh cinta kajen di bang malerkeun ka mamana ge tahunung nuhan di handapeun bibir kadeuleu bae hunung ngobrol sakedeung ke ngahuleng ngobrol ke sakedeung ke ngahuleng ngobrol ke naon ke ngahuleng deui wih eta bibir terbayang-bayang masyaallah terasa dunia ini milik kita berdua. Masya Allah. Yang lain cuma ngontrak. Allah hari. Di jero hatena apapun yang terjadi akan aku laksanakan. Gunung yang tinggi akan kudaki, lautan yang luas akan kuseberangi demimu. Oh, pohara jasa. Engkau jangan cangcaya. Apa itu cangcaya? Pokoknya walaupun bagaimana nyawa akan kutaruhkan. Engkau jangan cangcaya. Didinya makomna. Ieu mah keur jaritakeun cinta ka Allah. Urang kadeketan urang ka Allah teh dengan bahasa usul ilallah ma'rifatullah ngaranna kumaha tabirna ketika tabirna nyingka berat tabir urang jeung Allah usul ilallah kahalangan ku kahayang urang tek gitu ya tabir antara urang jeung Allah kahayangna nambah tek makin kandal. Nomor kahiji urang hayang boga jabatan apapun akan dilaksanakan bila perlu dibeli hulu-hulu jelema jauh urang jeung Allah kahalangan ku tabir jabatan. Di samping eta urang dek meniti usaha deui nyeun pabrik anu bakal menampung karyawan 1000 karyawan. Kurang dijieun manajemenna sedemikian rupa arahan pemikiran urang teh per detik per menit per jamna teh ieu teh nyaritakeun tentang memikirkan tentang tabir, memikirkan tentang pabrik. Manajemen tambah deui tabir antara urang jeung Allah ku pabrik. Keuntungan nangke kurang bakal dibelikan ka sawah puluhan hektar ke urang jadi tuan takur tabir urang di dinya aya pamajikan gatu kudu nambah manya mobil anyar deui pabriknya ai pamajikan nu eta keneh kuno kuno atuh emang diberebes awewe nyangan ke Brebes genting hideung ge tukang endog asin penting nurut kurang puas ka Lampung putih gelis ngan adat nah tabir urang seperti itu jaritakeun tabir terlalu luhur tambah berendanan urang mah nu handap bae deuh hayang meuli samping bagus Allah kahalangan ku kahayang samping deuh hayang meuli baju bagus deuh hayang meuli jas tabir ulah aya kahayang gerage picin sep arahan dengan gua tafakur renungkeun ku urang lamun cekang jeung nabi dunia teh ieu teh horenganan fana kunaon di hati aing resep kana dunia pajiin jiin atuh aing jeung ucapan kangjeng
jelema nu cinta dunia mah moal wusul ilallah usahakeun ku urang awak sia kunaon resep bae kana dunia teu meunang manggih motor mobil resep bae manusia makhluk resep bae aju sia resep kos kitu makan sia engke menikmati engkena ka dituna teu meunang aya jelema hayang di wadoh-wadoh wadoh Haji Pendi kabeli di mobil tah waduh Haji Pendi mah keren banget nah waduh Haji Pendi mah hebat ya nah Gus siapa dulu dong nah didinya lah tabirna antara Haji Pendi jeung Allah datang ka paeh kehalangan Allah na mantak meujeuhna di ka jahanamkeun bidadari ge kageteun aya nyana di sorga tidak layak kayaknya orang gini masuk sorga saya nggak mau meladeni usul jadi ke malaikat Malik mohon supaya diterima ini warga surga yang harus pindah ke warga neraka. Emang kenapa? Oh malaikat Ridwan juga di sana udah nggak ngeruin kayaknya. Iya lah buset deh. Buju Buneng ini ada di sini orang potongan kayak gini kan gak pantas di sini. Dia mah harusnya sono, dia menjadi marunde deh. Tafakur sekali dua kali datang ke boga pemandangan heueunya ngahalangan. Mimiti nama api lain teh lalagaan mong kaituna embung beneran lalagaan heula lalagaan lalagaan heula engke jadi bebeneran urang ge mimiti nama susuganan bogohun jadi bogoh beneran tuh kan lalagaan heula jeung Allah ge lalagaan heula penting teh udang zikir lalagaan teh kabeh dituna betah. Oh. Nah, iyalah. Jadi fal muradu minhum du dimaksud tinu kabeh tadi man fi wujudil insan manusia wujudna jelema wujudna manusia tetapi tergantung wahwa ilmu tafakur di jero tafakurna kumaha wujudna manusia tapi tafakurna kumaha aya di tafakuranana di dinyalah makom jelema teh dina tafakurna pemikiran anak sok gerage pemikiran etalah tak wujud manusia tapi pemikiran anak garong wujud manusia tapi pemikiran anak mau wujud manusia tapi pemikiran anak buaya darat sia atau buaya darat ngarayap buaya mangarayap na di leuweung sia mah dibujal ibu buaya darat ya. Itu benang manggih bujal ngarayap buaya darat kan gitu ngaran. Satapakur dah jelebab. Jadi urang bae maragap aing napakuran naonnya unggal poena. Sok bertanyalah pada rumput yang bergoyang. Sokera bertanya orang ke diri orang saya sudah sebut tapakuran Gusti awak naon pemikiran sia sebenarnya naon hayang naon jeung pagawean sia naon hayu jawab ku sia sorangan goblok meureun sia siapkeun ku urang hoe goblok ge sia ye wae dihajar sia paing ayo sia di ka mana sia ye hoe ye goblok awas sia ye dikaceulikeun suka sia nyeri sia ge hayo sia lalaga awak urang man fi wujudil insan wa huwa ilmu tafakkur ieu mah kieu cakang jeung nabi tafakkur satin tafakkur sajam teh leuwih bagus tibatan ibadah satahun tafakkur sajam leuwih bagus tibatan ibadah terus bae satahun teu eureun-eureun jeung tafakkur sajam hebatan tafakkur sajam. Nomor kedua mata fakuru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanah
tapakur sajam leuwih bagus tibatan ibadah 70 tahun tadi masa tahun nu kadua mah 70 tahun nu katilu mah tapakur satin khairun min ibadati alfi amin tapakur sajam leuwih bagus tibatan ibadah 1000 tahun coba eta kok beda-beda sih tergantung tapakurna nu mantak pataifa taufiqu bi fi ngerobkeun anak kieu ye nomor kahiji cek tadi teh nomor kahiji tapakur satin khairun min ibadati sanat tapakur sajam leuwih bagus tibatan ibadah setahun eta teh horenganan man tafakkaru fi tafasilil furu patafakuru saatan khairun min ibadati sana napakuran dina rincian-rincian puru cabang-cabang eta tapakurna sajam leuwih bagus tibatan ibadah setahun tapakur dina masalah puru iya fikih tapakuran kurang tentang cai tapakuran tentang praktek wudu tapakuran tentang syarat jeung rukuna tapakuran kurang salat rukun-rukun jeung syaratna geser-geser kurang mun kitu aing bakal nasah mun kitu bakal teu sah lamun kitu bakalna afdol mun teu kitu bakal kurang afdol kurang ngarawudu cek heula caina dicek heula tapakuran kurang cai ieu cai ti mana ieu aya di dieu dipake kurang pake susu cititah kusaha ieu teh kemudian carana kumaha ieu teh sanggeus da urang wudu sesuai sah tah henteu ketika urang sah ieu makom urang tadi mah urang boga hadas ku ari mah urang suci napakuran bangsa puru-puru inya tah napakuran kos kitu lebih bagus tibatan ibadah setahun kecil tah ku ari mah napakuran teh jurusanana geus mendalaman tapakkaro fi marifati ma yajibu alaihi minal ibadah ku ari mah napakuran nganyahokeun naon wajib urang ti jurusan ibadah ibadah mana nu wajib ka urang kurang dilaksanakan sesuai apa henteu ieu teh ibadah secara zahir ieu secara batin geus jadi ibadah tancan kadeleuna mah urang di masjid di luhur sajadah sajadah nu ge meunang di Mekah meulina gambar Baitullah na ge aya ngejedog di dinya haju urang na ge make top make baju jubah meunang meuli di Mekah depang mahalna deui make sorban nu bagus diudeng-udengkeun ku urang di luhur mah sajadah di jero masjid daging masjid anu hebat di jero masjid daging masjid emas kubah emas Depok salat di tengah deh tengah-tengah masjid pas luhureun kubah hebat aing ieu asup salat henteu sicak Allah ku manusia mah tuh haji pendi keur salat orenganan di jero nama keur hayang kaalem ku makhluk yo aing yo hebat yo tuh salat apa itu mana ketangtuan jeung keharusan dimurnikeun ku urang Gusti secara zahir mah abdi teh salat ieu teh secara batin mah meureunana abdi teh can kaasup salat ku Gusti ketika abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in abdi ka Gusti unggul ibadah ka Gusti unggul api nyuhun tulung ketika urang masih keneh dagang cek Gusti Allah kadzabta bohong sia cenah ka aing ibadah sia ka aing masrahkeun kos sia dagang kadzabta bohong sia ketika sia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim tuduhkeun Gusti abdi teh agama anu lurus teh siratal ladzina an'amta alaihim nabiyyin sidiqin syuhada'i wassalihin ku sia diomong-omong tapi sia ngadeukeutan katingkah laku sia Firaun ai ku sia dipenta nama sia teh hayang ihdinas siratal mustaqim tapi kalakuan sia teu meunang bae make baju nu jore asal nu jore bae rarasan teh sia kurang pede berarti sia lain ka aing ditutupan aurat hayang katangen ku makhluk kadzabta bohong sia ngomong sia sidikin tapi sia horeganan kadzabin kadzabta bohong sia tapakuran kurang Gusti abdi loba salah ternyata Gusti babacaan abdi ku abdi dibaca menang ti Gusti tapi henteu dipake ka Gusti salat anu dipraktekkeun kudu ka Gusti rukuna sujudna jeung itidalna segala rupa horenganan teu ka Gusti abdi teh ditapakuran kurang loba kasalahan
nu kamistian nama horeng ibadah teh lain kitu Gusti dek dikagustikeun we Gusti dimulit-bulit dimurni-murni dilempeng-lempeng geus atuh berarti kunci nama ulah hayang resep ka manusia ulah resep kana dunia ka Gusti bae sebab dunia eta lah nu bakal ngacak-ngacak antara urang jeung Allah makhluk anu bakal ngacak-ngacak antara urang jeung Allah nafsu ngacak-ngacak antara urang jeung Allah Gusti tapakuran kurang dimurni-murni tah lamun napakuran kos kitu eta sajam bae khairun min ibadati sab'ina sana lebih bagus tibatan 1000 tahun 70 tahun lamun napakuran dina maripatillah maripat ka Allah wa ka Allah Gusti gorenganan sakabehna pagawean teh nu Gusti ketika abdi ngaku-ngaku berarti abdi musyrik maripat ka Allah mah gitu nyaritakeun urang syariat pikih musyrik teh ketika jelema nyembah ka lain Allah musyrik dina ilmu marifat masa lain ka Allah bae ge eta musyrik ngaku bahwa ieu mata abdi goblok buku nu aing musyrik ngaku ieu imah teh nu aing musyrik pengakuan salian Allah eta teh musyrik cek ahli hakikat cek ahli marifat sebab ahli marifat mah nu diakui walti Allah pagawean tunggal nu Allah sifat tunggal nu Allah asma tunggal nu Allah geus lamun pagawean tunggal nu Allah sifat tunggal nu Allah asma tunggal nu Allah atuh moal kaluar asma jeung sifat tina zat Allah tunggal Gusti Allah hiji dina pagaweanna hiji dina sifatna hiji dina asmana geus kabeh nu diaku kurang nu Allah ieu robah-robah nu Allah ieu cicing-cicing nu Allah sugi-sugi nu Allah sehat-sehat nu Allah gering-gering nu Allah geus kabeh teu aya nu dipenta tuling walti ka Gusti Allah sadaya-daya nu Allah sakumaha Syekh Siti Jenar kabeh ge nu Allah ki halaj nu Allah ma fi jubati ilallah geus Allah hiji bae Allah nah lamun napakuran soal eta kakarak eta tapakur satin tapakur sajasa saah khairun leuwih bagus min ibadati alfisanati dimang saking ibadah 1000 tahun nu mantak di mede Sunan Thaib nya nama gawena teh ngaringkuk bae ngaringkukna diandapeun bedug nu mantak disebutna mede okosiki mede merongkol tapi horeganan ibadah lamun ditimbang nyana jeung jelema 1000 tahun nyana morongkol masih morongkol dumantak sing hade beuh aya kieu morongkol eta ge sarua maning digujubarkeun ulah kaget urang lamun ngadenge Habib Lutfi jelema loba anu heraneun namu ka Habib Lutfi peju mah ngobrol bae jeung Habib Lutfi datang ke teu salat nyana kaget bertanya-tanya cenah Habib Lutfi wali pan teu salat cenah teh kaget ketika turun Jumat aya nu ngabeja alhamdulillah saya tadi berendeng dengan Habib Lutfi sial meureun katipu kiai nu ngobrol jeung Habib Lutfi nah deui kiai anu ngobrol bae ngobrol gua iraha salatna cek iraha salatna nah satu ketika kiai titah nyokot asbak ka jero kamar ambilin asbak di jero kamar Habib Lutfi keur salat di ditu aya di ditu aya tuturkan Gusti sia nu katipu bakalna kamari bae ge kapan undangan kari tu ka Gandaria nyana ti jam 10 zuhur hees keneh asar hees kadeuleu ku hadamna jah hees keneh magrib hees keneh bae endeu kumaha ka Gandaria aja hees di zuhur asar magrib hudang-hudang jam 8 heulai bae suuzon sia jana teu salat bahaya sih atuh geus kos kitu bae emang wa bual kahar mantak besingke kadeuleu haji pende teu salat rante rante bae dijamin kukulat nitahna ge kulat namun geus langsung rante cenah kiai besi katulah kajeun aing mah nyahot katulahna geus jeung sanggeus tadi rante ragageun ka sumur parem deui emang gue Gus Dur matak diisukeun dina koran urang inget bae kegedean perut tidak sholat lantarannya na waktu di Australia bareng jeung sababaraha kitu penulis naon gara-garana wartawan payah itu nyaho cicing
Hartawan warta payah anak buah ya. Haju marahan nu salah. Nah, diberitakan Gus Dur sudah tidak sholat lagi karena kebesaran perut. Beres kan? Sebab naon? Nyana di Australia selalu mendampingi lohor asal maghrib tidak sholat, lohor asal maghrib tidak sholat. Ketika kapanggih jeung salah saurang anu selalu bareng jeung Gus Dur di hotel sholat bae. Bingung nyana. Masya Allah. Ketika berbarengan Kiai Mas Sumaot di Kerapyak. Sedangkan nyana wasiat ingin diimami oleh Gus Dur. Gus Dur masih kena ya di Australia. Gua bingung. Ini wasiat saya ingin diimami oleh Gus Dur. Karena Gus Dur di ditu bingung. Udah tidak mungkin terjadi. Marilah kita laksanakan sholat mayit. Gus ngejejer kabeh pas dek ditunjuk imam Gus Dur. Assalamualaikum. Maka sendal cepit sebelah lain sebelah. Alal hak. Alal hakim, alal hak, alal hak, lain lalagan, sendal jepit sebelah lain sebelah lain. Assalamualaikum. Langsung Gus Dur kaharep, langsung Gus Dur kaharep. Tadi titah deh, sebab lawan geus jambung rohna nyana mah tuh, geus tadi beritakeun deh langsung. Sholli ala hadzal mait arba'atan imaman. Allahu akbar. Masya Allah, on teu gideg kabeh. Loba nu teu sah salatna lantaran mikiran isis Gus Dur asli lain. Seperti itulah Gus Dur. Diomongkeun, dijeljele, dijojore, apa marah moal. Sebab waktu saya dijelekin mungkin kelihatannya seperti itu teu marah. Asli lamun wali nu asli digogoreng moal marah sebab katembong kunyana nu jorekna. Lamun lain wali marah. Boy lagi pengen enggak salat-salat, hei goblok sia. Pajar teu salat aing tolol baguran sasia salat jeung aing. Hayo. Sia mah subhana rabbiyal a'la ngan 3 aing mah 21 goblok beureun. Tungtung nama ribut sholat. Gus Dur jojore kok maneh. Habib Lutfi kuari jojore moal marah. Sebab naon? Penglihatan si makieu, penglihatan si makieu, penglihatan si makieu lain-lain. Pokona moal kaharti, kawari deka Gandaria, lohor hees, asar hees, maghrib hees. Hadamna neuleuh, ieu pan neuk acara ka Gandaria. Po tidur bae, asanu wani ngahudangkeun Habib Lutfi. Oh wani atuh, emang si ieu dihudangkeun. Si ieu mah mun hees, ngahudangkeun ge make suku, hoi hoi hoi. Nya suku nya bodem, heuy hudang, ya hudang. Habib Lutfi sanuan hees bae. Teu salat lohor, asar, maghrib. Singa ade. Di lain tempat deuleu aya eueuh. Geus kos kitulah wali Allah hese. Anu nyana malamun keur puyang-puyang hayang kapanggih jeung Kangjeng Rasul. Ante hese kan. Rindu jasa ka Kangjeng Rasul, ngoncian maneh tek kapanggih jeung Kangjeng Rasul. Walaupun mimpi pohar. Kuari kapanggih jeung Maulana Hasanuddin. Bebejakan ka kula saya ketemu dengan dan lain-lain sebagainya. Kapanggihna jeung nu karena itu. Saat Habib Lutfi nyaritakeun kapanggih jeung Syekh Maulana Hasanuddin, ieu kapanggih jeung genderuwo. Pan tukang-tukang kita urusan. Poen kabehan-kabehan bae. Nya namanya bae. Nailah keur carita tafakur di mana orang kuari posisi orang di dinya maka kurang. Wujud insan man fi wujudin insan manusia jelema-jelema keneh dahar nakur, pakaian nakur dan lain sebagainya, tapi pemikiran nu beda-beda. Di dinyalah pangkat-pangkat manusia. Pada hakikatna ieu mah halu tajalli. Kabeh ge kapan ieu tajalli Allah, emang lain nang Allah ngayakeun nang Allah. Eta demo lain nang Allah tajalli. Ari eta Ahok kos kitu lain Allah nang Allah ditajallikeun. Deuk kumaha aya hikmah jeung rahasia. Hendak memperlihatkan datang kemana ulama-ulama Allah menyikapi soal eta. Aya anu jelas-jelasan, aya anu semu-semuan, aya anu jelas-jelasan nang tanganana. Satu sosok manusia nu ditajalikan ku Allah kos kitu, wah merambah kemana-mana. Jain Allah bae nu menilai, urang ge bisa menilai kieu itu mah bener, kieu itu mah salah, kieu itu mah jahanam. Jeh atuh dag Allah. Ketika Allah nyieun eta lah malu tajalli. Nah, itu kayak ulama eta
ditajalikan ku Allah kumaha manusia ulama eta ditajalikan politikus kabeh lain nang sasaha kabeh ge nang Allah ketika orang kembali ke hakikat nu puyeng kabeh kabeh nang Allah tinggal kumaha urang nah urang teh kumaha tapakurna kos gitulah orang masih beruntung di zaman orang baheula aya Gus Dur tina teu kaharti jadi kaharti kuari tanda kewalianana teureun-eureun nu zarah panen teh mamun pae boro-boro batur pamajikan ge embungeun jarah anak ge kita jarah ku bapak lah bapak mah lagi hidupnya begitu ngapain kita jarahin iya tuh dia makan manusia bukan jin bukan ngapain kita jarah anak lagi kos gitu tah geus teh gitu kalau batur tapi Gus Dur bates saat kabeh zararah urang aya inget bae ka almarhum abah bae ge Cina bae ge zarah di Cina kula zarah ka dinya aya Cina keur kikieu ieu mah jadi cek kula teh maca naon nya ieu beres ditanya cek engko ini zarah iya emang siapa yang suruh saya aja sendiri katanya mau dari mana dari Jakarta ini kok bisa jarah dulu kan saya susah sering jarah ke bapak katanya sekian terus jadi kaya jadi saya rasa terima kasih boleh nggak saya di sini apa namanya masang hioh boleh kok gitu singko jarah ke abah ndak kuasa masih inci jarah atuh gitu itu urusan Allah rasa terima kasih jana dengan doanya nasa bodoh tapi urusannya anak kok boka Gus Dur ke abah bagai singko jarah itu kok bakal Gus Dur je itu mah urusan jada teureun-eureun nu zarah terus bae salah satu tanda kewalian manusia setelah maut loba nu zarah salah satu tanda kitu bae geus lamun tadina hebat geus mautna nu zarah lain wali sebab wali mah engke geus nu zarah ge timbul sorangan ai urang mapan hayang seungit awak urang dimenyak seungitan ai wali bas seungitna seungit rohna nu kaambe ku irung roh deui urang mah bau make sesengitan sengit ai awak nama sengit ai roh mah bau bentek iyalah tergantung tapakur sok geura mulaian urang luruskeun gara tapakur teh kadu tadi teh apakah tafasilil furu apakah tentang mayajibu alaih minal ibadah apakah tentang marifatullah di mana urang tapakur cenah kula ge tapakur lain cenah kieu kumaha sia kula ngalamun bae bu lamun kabeuli mobil eta tapakur lain kiai goblok tah hayal tolol besi aing mah besi ngakurkeun kos kitu tapakur babuk sia ku aing wallahu alam bisawab